Wilujeng enjing sadayana balik deui sareng abdi Anissa Nabila Putri dina warta Saputar Cirebon. Kangge maparkeun berita nu aktual, seukeut sareng terpercaya. Anu rangkum dina acara Saputar Cirebon poe ieu. Menyebabkan hujan dina poe Rebo 18 Januari 2020. Tepatna anu ngawam pamukiman warga sekitar Kalijaga Monyet. Warta ieu bade dilaporkeun ku Keisa Sifa Salsabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cocok, mana teh? Asam pisan. Masak. Isuk teh? Iya. Naon ieu? Iya teh. Wadah, minyak wangi yang mengandung ekstra bunga mawar yang akan mengharumkan semua hari-hari Anda. Balik deui saling abdi Keisa Sifa Salsabila salaku reporter tina acara wawancara ieu. Abdi bade ngabawakeun wawancara saputer caah anu kajadian di wilayah ieu. Wilujeng enjing Bapak, punten abdi teh bade ngawawancara Bapak tiasa. Biasa. Ningali keadaan cuaca poe ieu kumaha menurut Bapak? Apa di daerah ieu teh sok kajadian caah? Osok, da biasa nama kitu. Tiasa Bapak jelaskeun kumaha caahna kajadian. Nya jadi caah teh disebabkeun ku runtah numpuk kana selokan. Cek info anu abdi gaduh, caah di wilayah ieu teh kajadian ku sabab seueur runtah plastik anu matak nyumbat kana got sareng walungan. Kumaha cek Bapak? Mohon jadi salah satu kusabab caah di wilayah ieu teh pikeun wargana sok micen runtah sembarangan. Tindakan naon anu geus dilakukan kana caah ieu? Diadakeun gotong royong antar warga di komplek ieu teh pikeun saminggu sakali. Terus nepi ka ayeuna pananganan naon keur caah ieu? Loba di antarana anu tadi disebutkeun gotong royong, tuluy reboisasi, tuluy lain-lain deui aya. Tapi cuaca ekstrim nu ngaruh pisan kana caah. Nuhun Bapak, nuhun kana infona. Sareng abdi Keisa Sifa Salsabila tina lokasi kajadian, Wilujeng Tepangdi. Wilujeng enjing sadayana balik deui sareng abdi Raffi salaku reporter. Tina kesempatan ieu abdi bade ngabawakeun warta ngeunaan Jabar Masagi ti SMA 3. Kumaha damang teh? Damang. Kajabi abdi karantos anu ibu. Sabulan ke tukang sakola, urang teh diajeunna nu datang na ibu atuh teh sebot. Naon wae anu jadi tujuan dina kegiatan eta? Tujuannya teh motivasi siswa-siswa. Naon persiapan anu disiapkeun dina acara eta? Persiapan teh biasa kayak formasi baris, tempat duduk, tenda, sound system. Kegiatan naon wae anu diadakan? Dina kegiatan eta teh aya acara sosialisasi.